medar deui, ngahanca deui, tur ngahibur deui wargi Dahlia dina radiona sewang-sewangan ku bidangan Dongeng Sunda ti Dahlia. Anu dijomantarakeun tiga lura 101,5 FM Radio Dahlia. Dina jejer carios si Konceleng Wilujeng ngadangukeun. Wargi Dahlia Mang Odek sareng Wisrawa tos dugi ka wilayahna Alaswaringin. Kalayan tos malih mah tos dipegat ku anggota Karaman. Namun tiasa ngungkulanana samentawis di padumukanana Nyai Wulung tetap ditolak ku Hambali. Anu sataresna ngutus ka Janaka pikeun nepangan Ki Bango Sangar sangkan tiasa meruhkeun hatena Hambali supaya kersaeun ka Nyai Wulung. Urang lajengkeun putus si Konceleng tanding titisan siluman karya Bagus Respati. Wargi Dahlia kangaranan geus meunang parentah saperti kitu ti Nyai Wulung. Harita Janaka geus teu micen deui waktu terus indit make kuda geus nuju ka Pasir Dempet nepungan Ki Bango Sangar. Sanggeusna Janaka indit harita sidugul warung ngareret ka Nyai Wulung bari terus nyarita deui. Ulah wakana ti kate Nyai. Karep jeung kahayang Nyai tirang tu bisa laksana tina kanan. Sabab geus bisa dipasikeun Ki Bango Sangar memang boga ilmu da kangaranan ngalinglungkeun jiwa mah. Komo yo si Hambali anu geus jelas ajan pangardina pasti dicadapeun Ki Bango Sangar. Pastina oge bakal lebih gampang ketemusna ku eta ilmu Nyai. Syukur lamun memang maneh boga keyakinan anu saperti kitu mawaru. Sabab aing dina waktu ayeuna terus terang ieu hate masih kene pinuh ku rasa nyelu. Teu nyangka lamun si Hambali bakal kitu sikap jeung pamadenganana. Teus oge teh hatena ti si Hambali teh. Manehna leuwih hade milih binasa jeung tibatan kudu saluyu jeung kahayang aing magringan. Geus we Nyai. Henteu kudu waka jadi bahan pamikiran. Pokona mah urang sing yakin Ki Bango Sangar bakal mampu ngelaksanakeun pamenta urang. Kangaranan anu jadi patalukan tangtu kudu ngelaksanakeun parentah urang. Kadar ngeunaan ngejat indit di tempat barjaya. Urang memang acan bisa ngarti naon anu jadi sabab atawa marga lantaranana. Kitu tanya. Aing moal arek nepungan deui si Hambali saheulaanan. Ngadaguan heula datangna si Janaka nu bakal mawa beja ngeunaan kumaha kasanggupan si Bango Sangar. Ngan kahayang mah sing heueuh we nyaan si Bango Sangar teh boga ilmu anu diharapkeun ku urang. Ulah nepikeun kagagal karep kahayang aing henteu jadi kanyataan waru.
Ari cek perasaan mah. Ki Bango Sangar mah tepikeun ka henteu ngabantu ka urang Nyai. Sabab parentah teh Nyai sarua jeung parentah si Garang. Lian teh eta Ki Bango Sangar memang boga keahlian dina hal ilmu sihir. Nu batak moal make kudu susaheun pikeun ngalinglungkeun jiwa Hambali. Tina geuleuh jadi dodo, tina ngewa ayeuna jadi cinta. Kitu kanyataan nu bakal karanapan ku Nyai. Baca lamun nya heueuh kitu teh Waru. Keur aing pasti suka jeung sugema hate. Nganu harti si Hambali geus moal nolak deui kana karep jeung kahayang aing. Pasti da oge kana kituna Nyai. Pokona mah sing percaya ka Ki Bango Sangar bakal mampu ngabantu ka urang sapinuhna. Si Rugul Waru bangun anu yakin pisan yen Ki Bango Sangar bakal bisa ngabantu gesan ngawujudkeun karep jeung kahayangna Nyai Wulung sangkan Hambali jadi linglung jiwana, tina geuleuh jadi deudeuh, tina ngewa jadi cinta. Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat asar bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Peliharalah semua sholatmu dan peliharalah sholat wusta. Berdirilah untuk Allah dalam sholatmu dengan khusyuk. Quran Surat Al-Baqarah ayat 238. Mereka orang-orang kafir yang telah menyibukkan kami dari sholat wusta, yaitu sholat asar. Semoga Allah memenuhi hati dan rumah mereka dengan api. Kemudian beliau mengerjakannya di antara maghrib dan isya. Dipersembahkan oleh Wargi Dahlia urang caturkeun mangsa wanci sumanding peuting. Akhirna Wisrawa jeung Mang Odek tepi ka daerah pakampungan Karaman alas Waringin. Wisrawa ngeureunkeun lengkahna pikeun ngajakan Mang Odek badami ngatur rancang samemeh ngalakukeun tindakan. Tah, ayeuna kieu ye Mang. Supaya maksud urang bisa aya dina kalancaran, abdi ayeuna bakal mentangkeun kekuatan ilmu sinangling jiwa anu ditujukeun ka Mang Odek. Supaya Mang Odek katinggalina jadi Hambali. Sabab ku ijiran abdi mah Hambali geus pasti bakal nolak kana karep kahayangna Nyai Wulung anu matak wayahna. Mang Odek kudu jadi Hambali heula Mang. Malah kudu bisa merdaya Nyai Wulung seolah-olah Hambali teh jadi robah pamikiranana. Nyata jadi mika suka jeung mika cinta ka Nyai Wulung. Tuh pan katingali ti dia itu mah. Mangsa urang nyumput katingali ti dia. Tuh Nyai Wulung diuk sorangan siga nu keur niiskeun pikir. Tah ku Mang Odek sampeurkeun. Allah supaya naikeun. Diajakan jalan-jalan dina kaayaan keur bongo kitu. Abdi bakal ngabebaskeun Hambali. Tah kitu. Wisrawa negerakeun rancang jalan pikiranana mangsa ngalakukeun tindakan dina waktu harita.
Mang Odek kerung bari ngahuleng ngaraga meneng. Pilihlah terus netep antep ka Wisrawa bari jeung paromanana pias teh getihan. Terus nyarita. Aduh, sanes eta Den. Duh. Dan Wisrawa lompat kalaka. Mang geuning sina janten hambali. Nah, kumaha ieu teh? Terus kadang ngadeukeutan bari ngolong-ngolong Nyai Wulung anu sakitu pikasieunna Den. Duh, cilaka tuh ieu mah Den. Bahan nu ripuhna we bet dikamangkeun geuningan Aden mah meuni ku tega. Ish, ulah kagungan emutan kitu, Mang. Apanan urang kedah tiasa gawe bareng. Da pembukaan urang mung saukur duaan ya tuh. Bari kumaha ngaturna? Ya upami Mang kabotan nyamar jadi hambalinya teh sabios. Bios abdi anu nyamar. Janten hambali ngan wayahna berenang. Mang Odek anu nulungan hambalinya gitu. Komo eta tuh Den alwi borat. Nulunganana geus pasti seuseut suat. Kudu nyingharupan si Dugul Waru anu goreng adat. Aduh cilaka tuh Mang bisa nyawa anu paragat. Bet meuni tega Den Wisrawa mah ka Mang teh. Ulah kitu Aden ah. Meuni eueuh pilihon kieu ye dah. Kaditu ti Gujubar, kadia ti Kusru. Eueuh mending Aden ah. Ih nu mawi kitu Mang. Kaditos bade kumaha deui atuh. Janten sanggem abdi mah Mang mending kene janten hambali. Tah kitu. Jadi pancen Mang mah ukurnya ni wara unggul. Tos teu kedah ngemutan deui nyinghareupan si Dugul Waru sagarupa. Mang Odek unggut-unggutan, akhirna mah Mang Odek nya tujuan rancang pamikiran Wisrawa. Geus kitu mah saterusna Wisrawa mentangkeun kakuatan ilmu sinangling jiwa anu ditujukeun ka Mang Odek. Bari dicipta rupa jeung dedegan hambali. Ku cara kitu mangka engke Nyai Wulung bakal disamarkeun panenjona. Sanggeusna beres mentangkeun kakuatan ilmuna, harita Wisrawa terus nyarita deui ditujukeun ka Mang Odek. Tah, abdi tos rengse mentangkeun ilmu sinangling jiwa Mang. Ayeuna Mang Odek katinggalina ku Nyai Wulung sareng anu sanesna mah janten hambali. Janten Mang tenang be, ulah salempang. Kitu ayeuna mah Mang. Ayeuna Mang Odek tempungan heula ka Nyai Wulung kaditu tepungan. Duh tos kitu Mang. Teras be panginten engke teh ngolo ka Nyai Wulung ngajakan jalan-jalan kitu. Kumaha we lalaki anu mika cinta ka si manehna meureunna nya. Paur langsung dirontok we hari Mang Maden. Hayo ke Mang teh digalai ta ku Nyai Wulung. Aduh ciloko apanan Den. Ayo deui Mang teh katagihan digalaina engke teh dodoieu. Mah jika dinya bae pikiran teh. Pokokna mah Mang kedah percaya diri. Ulah salempang ku sawangan anu teu karuhan. Nu jelas Mang kedah gembleng hate. Loba dieu malah diuji da katabahan sareng ketenangan Mang Odek dina nyinghareupan ieu kaayaan teh di dieu ieu hujanana. Nya ari kitu mah nya teh sawios atuh Aden nah. Mun da Mang teh nembean atuh kikieuan mah. Oh jadi wajar be ari aya rasa salempang mah Den. Mun kitu mah Mang teh kudu ngabayangkeun yen Nyai Wulung teh wanoja geulis sampernik sangkan ka Mangna oge moal make soak segala rupa benernya kitu Den. Janten ayeuna mah Mang heula ieu teh nya anu nepangan ka Nyai Wulung teh. Teras diolo diajakan jalan-jalan bari pada cepeng-cepeng panangan. Kumaha be siga pasangan anu nuju kasmaran begitu kitu nya. Sanes kitu. Katos kitu nembe we panginten Den Wisrawa anu ngalakukeun tindakan nulungan Den hambali. Kitu pangintennya. Nya kitu. Tah ayeuna mah tos teu kedah deui seueur saur Mang. Enggal laksanakeun pancen Mang. Ku abdi bari nyumput bakal di Bandungan ti dieu. Engke di mana tos aya kasempetan dina harti Mang bisa ngajakan Nyai Wulung pikeun jalan-jalan ka karak abdi ngalakukeun tindakan. Yang mudah-mudahan be pancen Mang sareng pancen abdi pada sing lalancar ya Mang ya. Mang Odek netep ka hareup kalebah Nyai Wulung anu keur diuk sorangan.
Ngarenghap narik napas panjang sabeberapa kali, geus kitu Mang Odek terus nyarita. Aduh. Mangga atuh Raden, urang kawitannya. Odek hambali geus siap ieu mah bade nepungan Nyai Wulung pikeun diajakan bobogohan. Ayo Den, dikantun atunya. Sok Mang, Gramia. Geus kitu mah harita Mang Odek terus keluar di tempat panyumputanan. Memang geus diawaskeun kita tadi oge. Nyai Wulung harita diuk dina bangku panjang di luareun imah keur niiskeun pikir sigana mah. Sabab hatena hanjelu ku sikap hambali anu tetela teu sapagodos jeung karep kahayang manehna. Mang Odek anu rupana katingali jadi hambali mamalihan harita ngadeukeutan ka tukangeun Nyai Wulung. Sanggeusna deukeut aya di tukangeun Nyai Wulung. Bari jeung babatukan harita Mang Odek alias hambali palsu ngomong lalaunan. Sora Mang Odek muwuh kadengina ku Nyai Wulung mah sora hambali. Kunaon atuh anu geulis teh? Bet ngalamun sosoranganan saperti kieu ieu teh. Aya naon geulis? Ngalamun kenaon? Puguh we Nyai Wulung ngagurubug lantaran kaget. Gancang harita Nyai Wulung ngabalikeun awakna ka tukang. Kaget anu lain dikieuna keur Nyai Wulung sabab anu nanya teh tetela geuningan hambali. Menang sajongjongan mah Nyai Wulung teu waka bisa cumarita lantaran masih keneh kaeuntepan ku perasaan kaget. Nyai Wulung rutret karena tangtungan Mang Odek anu katara jadi hambali. Telila Nyai Wulung terus nyarita. Oh, hambali? Nah, kunaon bet aya di dieu? Memang ieu ge puguh keur ngalamun ieu teh. Sabab sikap jeung carita anti hambali memang nyentuh kana hate. Mang Odek terus deku bari leungeunna langsung nyekelan leungeunna Nyai Wulung. Geus kitu mah leungeun Nyai Wulung terus dicium ku Mang Odek alias hambali palsu. Mang Odek alias hambali palsu teu pinuh kadeudeuh ka Nyai Wulung bari ngusapan dengan Nyai Wulung. Mang Odek harita terus carita. Duh. Hampura geulis. Ulah dipake nyeri hate. Lumatak ayeuna datang nepungan anu geulis oge. Geus kaharti jeung sadar ayeuna mah. Sakuduna mah teh nurut kana karep kahayang Nyai. Geusan urang hirup babarengan. Kitu Nyai ceuk teh. Paroman Nyai Wulung hegar marah mai, hatena gumira lantaran sikap jeung caritaan ti Mang Odek alias hambali palsu jiga kitu. Pangaruh hate anu bunga ngajarikeun Nyai Wulung teu sadar, malah jadi teu kapikiran anu sok padahal mah apanan hambali teh masih keneh aya dina pangaruh panglumpuhanana. Hambali palsu alias Mang Odek anu masih nyekelan leungeun Nyai Wulung harita terus cumarita deui dina sikap jeung caritaan anu ngandung geter kacinta. Kumaha lamun ayeuna urang jalan-jalan jeung geulis. Urang nyeusup hawa peuting ngarah seger kana awakna geura. Jadi engke sanggeusna urang jalan-jalan terus urang jajab kasukanya. Hade usul anu halus ngeunaan eta usulan teh ngeunah ngadengena eta pangajak teh. Hambali tapi balik jalan-jalan orang kudu jajab kasukanya. Ya puguh be jajab kasuka mah penting atuh geulis. Bet hambali teh puguh geus ngarasa sono ieu teh hayang ngapi milik anu geulis. Tapi ayeuna mah mending keneh oge urang jalan-jalan heula we nyeusup angin peuting sangkan leuwih nambahan endah nageluara cinta. Di mana urang engke jajab kasuka. Dedinya
Urang indah hoi nyalse gitu teh Nyai ceuk aa. Nah Mang Odek alias hambali palsu cengkat nangtung dituturkeun ku Nyai Wulung. Geus kitu mah Nyai Wulung ngaleng cangkeng na Mang Odek alias hambali palsu. Puguh geus teu nolak kana pangajakna hambali palsu, geus sanelempangan jalan-jalan nyesep hawa angin peuting. Geus kitu mah duanana terus arindit bari jeung pakaleng-kaleng lir ibarat dua sejoli anu kasmaran. Aya 3 urang anggota Karaman Alas Waringin anu keur ngajaga di luar, anu kabeneran acan salare ningali Nyai Wulung keur pakaleng-kaleng jeung Mang Odek alias hambali palsu harita ngaromong lalaunan jeung pada baturna. Lain kemari dewek kemana teu ngarti teh. Eta si hambali bet jadi layeut kitu jeung Nyai Wulungnya. Tuh leh kumaneh duaan euy. Pakaleng-kaleng kitu lempang oge euy siga nu keur kasmaran. Oh padahal pancet beja mah ti Kang Baru tadi beurang teh sakitu geus diancam rek ditelasan jiwana cenah si hambali teh. Jeung keukeuh manehna teh embung teu narima kana tawaran Nyai Wulung pikeun dijadikeun salakina. Oh tapi ayeuna teh jadi kieu nya euy. Siga anu dipoyok tapi dilembok ya bah. Duh hambali. Tapi dewek menang di beja ya teh. Cenah mah tadi murang janaka indi tumpak kuda pikeun nepungan Ki Bangko Sangar rek dipenta bantuanana sangkan barukeun hadena hambali. Oh kujiran dewek mah euy janaka ayeuna can tangtu geus nepi. Nya nepi ka pasir dempet padumukan Ki Bangko Sangar. Wah jadi ningali kajadian siga kieu dewek oge sarua teh bingung siga maneh euy. Wah siga nama bener cek maneh euy si hambali teh pura-pura mung padahal mah hayang eta teh euy. Nah, bet marane duaan mah bet siga bikang wae euy resep kana urusan batur make kudu dipikiran sagarupa dah kapusing-pusing. Bisa wae si hambali geus robah hatena. Udah deh kumaneh duaan meuli sakitu layut geget nah padanta si hambali jeung Nyai Wulung teh euy. Eta teh artina geus pada eceng duana teh euy kasmaran eta teh nyaho. Alah geus ah. Tong dipikeun sagala rupa urusan anu kitu patut badelah lain urusan urang. Kitu di antarana obrolan antara 3 anggota Karaman Alas Waringin anu marhatikeun kaayaan Mang Odek anu katinggalina jadi hambali mangsa keur macangkrama jeung Nyai Wulung. Saterusna hambali palsu alias Mang Odek dari ngaleng cangkeng na Nyai Wulung terus ngomong deui. Ayo ah. Urang kapal ditu geulis. Sigana di ditu mah leuwih seger hawana jeung rada sepi di ditu mah supaya nambahan kageget urang duaan geulis. Ayo. Ari kalebah ditu hambali teh. Hayu ah. Urang kalebah ditu. Teteh lalaksana gening karep jeung kayang teh suka jeung sukema karasana ku deuri aing teh suka ieu mah. Mang Odek alias hambali palsu jeung Nyai Wulung lempang lalaunan ninggalkeun eta petempatan. Anggota Karaman Alas Waringin anu merhatikeun kana eta kaayaan teteh lah anu wanion tumanya rek ka mana. Da puguh geus apal kana adatna Nyai Wulung. Sabab lamun aya anu wani pipilueun kana masalah pribadina, geus tangtu Nyai Wulung bakal ameh, bisa-bisa maranehna anu ditindak. Wisrawa anu terus merhatikeun kana tindakan Mang Odek bisa ningali ayana kasempetan pikeun ngalakukeun tindakanana. Wisrawa anu geus boga ijiran yang dikeremna hambali pas di kamarna Nyai Wulung harita geus tatan-tatan pikeun ngalakukeun tindakan. 3 anggota Karaman Alas Waringin anu tadi keur ngajaga teh harita nyarieun senedurukan terus sideang. Wisrawa anu ngawaskeun kana eta kaayaan terus sidakepkeun 2 leungeunna.
Akhir Rangga Wulung anu ayeuna geus jadi guru na Wisrawa salian ti mere ilmu sinangling jiwa. Akhir Rangga Wulung oge mere ilmu panyerepan. Eta tindakan memang kudu dilakukeun ku Wisrawa sangkana luasa asup ka imahna Nyai Wulung. Eta 3 anggota Karaman Alas Waringin anu keur pada sedeang senedurukan ku aing kudu disirep heula ieu supaya tindakan anu dilakukeun aya dina kalancaran ulah nepikeun ka aya anu nganyawankeun. Tetela memang bener jeung Eyang Widi Sakti geuningan sigarang larang teh eueuh di dieu kasempetan anu hade ieu pikeun aing ngalakukeun tindakan ieu. 3 anggota Karaman Alas Waringin pada ngobrol jeung baturna sedengan Wisrawa mentangkeun ilmu panyerepan ditujukeun ka eta 3 urang anggota anu keur ngajaga di hareupeun imah anu dicicingan ku Nyai Wulung. Ya ari keur dewek mah milu suka jeung sugemahat we ningali Nyai Wulung menang kabunga. Sabab hambali akhirna jadi aekeun geuningan. Duh peuting ieu mah geus bisa dipastikeun mun hambali mah kudu betas ieu tanaga. Bener teh. Lain ari dewek mah terus urang we ngarasa untung teu dipikahyan ku Nyai Wulung. Nyanda sanajan bener sarua awewe ogali kitu kayana mah rek kumaha bisa kaudang atuh gerahan kalalakian teh lulus jeung ngarepepe berenang nu aya Tenuh kieu euy. Jadi tenuh kieu. Pangaruh ilmu panyerepan anu dipentangkeun ku Wisrawa tumerap ka eta 3 urang anggota Karaman Alas Waringin ngajadikeun anu keur ngalobrol teh kerlekai deui wae. Anu saterusna jadi tinggal loler salare tibrakna keranan geus teu inget naon-naon. Ningali kaayaan anu saperti kitu harita Wisrawa kaluar di tempat panyumputanana. Dina gerakan anu rikat tapi henteu nimbulkeun saora, harita Wisrawa muru asup ka jero imah anu dicicingan ku Nyai Wulung. Sanggeusna di jero imah Wisrawa saterusna neangan kamar Nyai Wulung. Gancangna carita akhirna mah kamarna Nyai Wulung kapanggih. Geus kitu mah Wisrawa terus abus ka kamarna Nyai Wulung. Tetela ijiran Wisrawa teu nyalahan. Sabab di jero eta kamar nyampak hambali anu keur ngagoler dina pangaruh panglumpuhan. Harita Wisrawa geus teu loba deui carita. Gancang Wisrawa ngabebaskeun hambali tina pangaruh panglumpuhan. Hambali gancang ngonel hudang bari nyarita ka Wisrawa. Aduh, abdi teh nyangki nu mawi teh moal aya anu nulungan Kang. Namun Kang Wisrawa sareng saha ka Alas Waringin teh Kang? Ayeuna kasempatan anu ade keur urang pikeun ngaloloskeun diri. Meungpeung sigarang larang masih kene olah tapa. Anu jelas urang kudu buru-buru nulungan Mang Odek anu ayeuna keur babarengan jeung Nyai Wulung. Nah tiasa sasarengan jeung Mang Odek sagala rupa ieu teh Nyai Wulung teh. Nah kumaha caritana ieu teh Kang? Nah Mang Odek bet teu sieun kitu ku Nyai Wulung kitu. Ku akan disamarkeun panenjorna Nyai Wulung. Mang Odek jadi katinggalina ku Nyai Wulung mah sarta ku sakabeh anu aya di dieu teh hambali ayi pisan. Mata ayeuna akang laluasa asup ka dieu ditambah deui anu ngajaga di luar ku akang geus disirep heula cenah salare. Wisrawa terus ngajelaskeun ngeunaan kaayaan Mang Odek anu keur indit ngajakan jalan-jalan ka Nyai Wulung. Sangkan Wisrawa laluasa pikeun ngalakukeun tindakan nulungan ngabebaskeun hambali. Hambali ngabandungan pinuh perhatian. Tah, ayeuna mah urang kudu ngamanfaatkeun waktu anu memang kawilang samporet keur urang. Mang Odek, urang tulungan heula.
Meumpeng masih kene penting ulah nepikeun ka kapilaan ku berat karunya Mang Odek ari lila-lila ting diantep mah ye gitu karunya muhun mangga tukang nya abdi mangiringan bae kumaha saena. Geus kitu mah Wisrawa jeung Hambali terus muru kaluar ti jero imah. Kalayaan Wisrawa anu tadi nyaho ka mana indit leos ka Mang Odek jeung Nyai Wulung gancang harita nyusul ka lebah tempat anu rada anggang tidinya. Tetela teh jauh tina ijiran Wisrawa, Mang Odek geus teu ngeunah cicing sabenerna mah. Sabab Nyai Wulung diuk ageye-geye jeung Mang Odek bari nangkep pageuh nakeranan bangun anu embung leupas. Puguh be Mang Odek jadi keluar kesang tiis. Beungeutna beuki pias aya getihan. Mang Odek jadi ngarahuh ngomong sorangan jero hatena. Aduh, ieu teh kamana atuh ari Wisrawa ya teh nya. Aing piraku deui rek diantepkeun terus kieu mah ye. Beuh, kumaha mun dipaksa kudu di dieu aya ngalayanan Nyai Wulung. Cilaka ya mah ye. Ieu deui si Wulung teh leungeun atuh daek cicing deui ngopepang ka mana-mana. Geus beres kitu ya nulunganana. Dan Wisrawa nulungan dan Hambali geus beres kitu kira aku deh hari geus beres mah ubah datang nulungan. Ih si ngopepang wae deui teh. Kunaon atuh Aa? Kunaon Hambali teh? Kalah hulang-hulang bae atuh. Teu kudu era-era, sabab di dieu ukur aya urang duaan. Cenah Hambali teh cinta, cenah dede, cenah sanggup rek mereka sugemaan. Tapi bet kalah bangga ulang geningan. Kunaon Hambali teh? nya kitu teh ya kumaha atunya ieu teh. Teh lain ngahulang tepuguh teh geulis. Ngan ieu aduh leungeunna ulah ngopepang wae terus kieu atuh geulis sabar heula dangke oge apanan aya waktuna. Aya waktuna urang sosoran jajab kasuka mah ada kikian geulis heula. Lah urang maka aduh getek. Aduh. Aneh Hambali mah jadi lalaki teh besionan. Da naon-naon atuh pira kieu mah. Apaan rek jadi salaki? Piraku make jeung sieun. Jadi oge teu kudu era-era. Sok we atuh rek nyabak oge teu naon. Pokona mah engke Hambali kudu bisa nyugemakeun abdinya. Aduh, beres gelis. Pasti disugemakeun ke ku Aa. Rek saminggu teureun oge mah sanggup. Aduh, tapi ieu ulah terus-terusan kieu. Aduh, ieu kek tenang heula Jai. Aduh, ieu ulah kabelah dinya. Aduh, ada ayalah ada kelahanan yang seweh atuh meni langsung ka ibu kota keun teh keula. Ih, teu kunaon atuh. Pira oge kieu ieu mah dabongan salah atuh embung nyabak Nyai jadi Nyai anu nyabak tapi ulah baka kana gardu atuh aduh galis kumaha ieu aduh ka mana atuh ieu nya aduh beut cilaka aduh ala ieu mah ya cilaka Nyai Wulung anu keur kasmaran ngarung-ngrung Mang Odek alias Hambali palsu nepikeun ka Mang Odek geus teu bisa barontak. Sabab awak Nyai Wulung nindihan awakna Mang Odek alias Hambali palsu. Kaayaan Mang Odek anu geus ngesang jeung tepuguh laku bangun siga anu geus pasrah. Teu leupas tina perhatian Wisrawa jeung Hambali anu marhatikeun kana eta kajadian.
Israwa ngareret ka hambali bari terus ngomong lelaunan. Nah, ayeuna waktu ngalumpukeun Nyai Wulung ieu. Di hambali tetap di dieu. Sabab akang kudu ngalakukeun tindakan anu bener-bener cepet. Ulah mereka sempetan keur Nyai Wulung ngalawan. Anu matak akang kudu ngalakukeun gerakan anu bener-bener cepet pisan ieu mah dina ngalumpukeunana. Ih, nuhun Kang. Mangga atuh Kang. Katinggalina ku abdi Mang Odek meuli teu walak kaya kitu geuningan. Nuhun da sasatna nuju nyinghareupan Nyai Wulung teh atuh. Bet abdi oge sieun ieu teh. Ieu Mang Odek meuni geget laya tebikeun ka ditindihan kitu ku Nyai Wulung. Teu kabayang kumaha dag digdug aja jantung Mang Odek dina waktu layeuna Kang. Nu mantak. Akang geus pami cenah waktu. Ayeuna keneh ieu mah kudu ngalumpukeun Nyai Wulung teh. Ayeuna keneh meungpeung balanga. Oke. Antosan heula di dieu nya. Antosan di dieu. Ieu. Ya bangga Kang, bangga. Ketayap. Waktos na warge dahlia. Ih. Tekaraos geuningan. Tanya kapan lah kedah ditunda dewa ieu serial si konseleng janten. Iya. Lu siapunten anu kasuhunnya jalaran waktosna parantos tanya kapan. Sim kuring ngahaturkeun nuhun ka sadaya wargi-wargi anu terasarat yang ada ke dongeng Sunda Ti Dahlia anu dina radio sewang-sewangan ngadarangukeun hatur nuhun pisan. Anu ngalakukan live streaming TikTok sareng Facebook sadayana hatur nuhun pisan. Anu streaming di mana wae ayana di Sabang dugi ka Merauke. Anu aya di luar negeri sadayana saalam dunya konselenger saalam dunya hatur nuhun ngadarangukeun teras dongeng Sunda Ti Dahlia. Insyaallah enjing tepang deui atuh sim kuring siapuntenna ieu teu tiasa ngabsen hiji-hiji anu parantos mararancu nu ngaWA anu komen dina TikTok atau di Facebook siapunten anu kasuhun teu tiasa di aoskeun teu tiasa di absen dinten ieu siapunten anu kasuhun pokokna mah dikumkeun sadayana hatur nuhun sadayana atuh sim kuring anu mancan tugas pun Deden Meri amit mundur amit mungkur ka sadayana wilujeng kantun permios. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panteng radio Panteng Dahlia enak-enak langgamnya Dahlia brunggah gogo goyang. Wargi Dahlia cag heula urang cageun heula dugi ka dieu dongeng Sunda Ti Dahlia dina dinten ieu dina carios si konceleng tong hilap ulah dugi ka kantun enjing patepang dangu deui dina acara sareng tempat anu sami mung di 101,5 FM Radio Dahlia. Wilujeng kantun permios.